Renggeng manik narawata. Dina zaman animisme, dina zaman dinamisme, para wali nyebarkeun agama Islam teh nyatana nganggo perantawis wayang. Anu dipipiningan ku sinir di halangan ku siloka sinereng sasemita. Dirimunan ku simul guareun zaman ayeuna. Anu aya patulapat talina jeung kewajiban manusia. Yen manusia diwajibkeun pikeun tasakur, tadakur, kalih tapakur kanu maha kawasa. Ilahi anta maksudi warito kamadlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Awios Kang Cindarita kacarioskeun nyatana di pondok pesantren Tumaritis. Ieu Pak Kiai nuju nyuprih pangarti nyiar pangabisa sareng ingkang santri-santriah. Deka kantun cepot dawala sareng para inohong-inohong agama ngalet ngengkeuy ngapandaleut ngemat-ngemat nyetang pinang berbayaksa. Ieu Pak Kiai alu mampah. Tiap ka dieu santri-santriah urang ngaji babarengan. Mangga Pak Kiai antos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo urang ngaji di Pohaji, yuk urang ngaji di Pohaji, ngaji bebarengan eta bebarengan, lajeng gerang urang ngaji. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam cager gin. Pangestu alhamdulillah. Diuk. Mangga kulan. Mana santri-santriah nu sejenna dipengker kulan. Geruan ka dieu. Ayo. Ayeuna pelajaran taklim mutaklim jeung salam taufik. Ayo. Diantos ku Pak Kiai dieu. Hayu urang ngaji di Pohaji, ulah hilap nyanda kitabna, disana kitabna. Sejak ngaji diri ngaji rasa. Siar agama ngamumule kana budaya. Leres kulan. Agama na disiarkeun budayana ku urang diangkat sabab naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Laras kaulanun lamun budayana ruksak aut-autan bangsana. Tapi urang geus sayang ngaji diri ngaji rasa. Ulah ngarasa pinter lamun urang masih kene ngaremehkeun darajat batur. Ulah ngerasa pinter lamun urang masih kena can ngarti karena kesalahan diri. Ulah ngerasa kuat lamun can pernah babarengan jeung sabar. Laras kaulanun Asep wayahna hidup ulah ninggalkeun madrasah, ulah ninggalkeun masjid.
urang mumu urang makmurkeun ku urang mangga ayo Hayu urang ngaji babarengan, ngaji bareng tadi poe haji. Barengan kanca kula. abringkeun sakabeh santri-santriah Iya les. sabab naon boga ilmu mah lain untung jang batur jang pribadi sorangan ge aya untung jeung mangpaatna nu penting eta ilmu tong dijadikeun kasombongan jeung takabur dina diri urang Leres Pak Ustaz. Ojan hayo ngilu Ojan Halo Mbah Ojan. hayo urang ngaji Ojan ajakan ka Sutotriana kitu urang ngaji babarengan ulah nyumput we di saung mana teh Nah, kalah. batur mah puasa si lain kalah ngagodin di warung Tegas Ari Ojan geuna. Ai. Ayo. Ayo. Alah. Kumaha mun anu katimbul akang? Jang Ulang. ikan hiu makan kuaci Cakep. I love you pohaci ikan hiu makan combro Cakep. I love you bro ikan hiu makan permen I love you man ikan hiu makan pamajikan Artinya I love you sayang aya pamajikan akang teh aya. Aya jadi tuh bisa cengos namanya halo adik-adik gimana puasanya lancar Alhamdulillah mudah-mudahan adik-adik ya yang masih semangat untuk mencari ilmu di Pohaci mudah-mudahan kedepannya punya nasib dan milik bisa ziarah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu juga sama ya mudah-mudahan bisa ziarah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah amin. Amin. Hoyong ke Makkah bu Bapak hoyong ke Makkah Hoyong. geus daftar acan Kaca. atuh moal init cam daftar mah Ngadu awe heula Kang. nu matak atuh daftar heula ka sim kuring di Samira Umroh Travel Nah, leres. umroh duluan bayar belakangan Dianjuk teh nya Kang. Biasa dianjuk Kang. bisa ngan kade ye lamun umroh di Arab kudu menguasai bahasa Arab jangan si gamang cepot dulu waktu umroh teu bisa bahasa Arab pas pelebah rek belanya teh hese ripu pan itu kan korma Tah joki kumaha. lageruan Indonesia abuya halal sampurkeun nu kuring mah lamun halal teh berarti bisa dibeli gitu meureun maksudna mah abuya halal langsung ke kuring di ieu meuli korma gitu teh tenang ya cepot bisa bahasa Arab padahal mah teu bisa buya usolli eta ngahulang orang Arab naon maksudna usolli oh maksudna mah meureunan meuli korma eta ceuk orang Arab jo ngajawab kieu kam kilo saeutikna orang Arab bisa bahasa Indonesia jadi kolaborasi kam kilo hartina teh sabaraha kilo aduh kumaha ngajawab ceuing deui oh gampang salasa rakaatin eta jota mah puyeng orang Arab salasa rakaatin maksudna mah meureunan 3 kilo diladangan korma teh 3 kilo barang ditimbang ngadak-ngadak muter timbanganana teh mui dijawab ku kuring abuya mustaq bilal kiblati eta cek orang Arab adaan makmum lillahi taala Allahu akbar Ai. Jantan salat di ruko jantan nu matak tadi dieu nya pentingna urang diajar kana ilmu bahasa teh euy modelkan ini buku di bahasa Arab kan jadi hada kitabun wahadihi kurosatun model iya geningannya sapi betina di bahasa Arab kan jadi al-baqarah buah-buahan di bahasa Arab kan jadi al-puket eta bahasa Arab mah kitu nu penting awana aya huruf A jeung L eta bahasa Arab lamun bahasa Arabna donat ketik apa sih lain ali agrem apa sih lain bahasa Arabna kolor butut candi seuseuh 3 minggu babari alungkeun kana beungeut sia Hai. Untuk bau.
nu matak sing berseka atunya. Tapi alhamdulillah euy ningali si Ripki ayeuna mah buk ngarapi potongan terbaru spesial buat Idul Fitri karena nanti akan mendukung kabogohnya. Laras. Sing lancar neng Fitri nya. Amin. Ujianana Resita Karawitan luar biasa perjuangan. Hais up. Wop. Aduh jangan. Wop. Allah. Tah, ieu tendangan Subasa teh. Tendangan ieu tendangan Persija da kitu pan. Wes. Wey, hop. Hop. Awas. Bek. Allah. Allah. Disingkil. Aya Tah, eta. ngejetek siga kitu tah. Ieu gaya motor beat keur ngegerung nanyakan si Sepang. Tah. Kayak gatrik. Alah. Wes, hop. Wey. Siku abus. Allah. Atuh mata ke hayang diajar nu kieu mah tuh kuring ye. Urang latihan jeung Pak RT itu bari masang sound system. Alhamdulillah kan ilmu umahnya kieu ye jang jaga diri. Wes, wop. Hop. Bup. Wes. Allah. Dia jada. Wop. Lingas. Ini di dia. Jempejang. Urang deungel babangusna. Wop. Wop. Ari maneh lingas-lingas teuing nah. Di dia. Wop. Alalalala. Kana aspal. Wop. Alalalala. Di dia. Tah dah. Nah, di hese di bongohan we. Hup. Wow. Hese di bongohan we. Hup. Wow. Hup. Oyang. Aduh. Woi, alah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Huha. Hawa. Saya monyong eta biasa murid kakacawan di madrasah eta mah. Bahaya doy. Untung we maneh bisa bela diri. Nu matakan urang teh kudu bisa saling ngajaga keamanan jeung kenyamanan di lingkungan. Da wala bener pisan da wala. Eta pisan bener. Good. BTW mana tajirna can datang euy. Ke heula tuh. Lami keneh. Kunaon ari maneh? Udang. Hoi. Tereh magrib. Sieun. Udang. Sieun. Tinggal aya polisi lain. Aya poces lain. Aya saha tuh? Aya pop es lain. Aya kolak cau. Wah! Alah, alah. Alah. Yah, ari maneh kunaon? Yey, nyerahkeun tereh magrib kalah kasare. Semangat Terbuka. Kalah beureum kiranya. Buat can ka bagi baju dulag. Can ka bere THR meureun maneh mah da biasana kan tiap tahun sok dibere THR kamari jaket wayang dakwah. Kamari yang deui ieu geuningan bungkus HP nama jong. Leuleus maneh teh. Can dibere ku dalang THR can. Nu matak atuh lamun dititah nabuh teh nabuh sing semangat saweran teh bikeun. Naon da sok ku dalang disita kabehanana dibalikeun kana kostum warna beureum. Eta pamere duitna eta mah tong sok kitu maneh teh atuh. Tuh magrib eta naon? Wah!
Huha huha. Sakitu nu kapiatur hatur nuhun kana paratosanana, ampun paraluhun kana sakarupi kakiranganana saninten buah saninten meser kupat kaparapatan, hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Ciri sabumi cara sadesa jawadah tutum biritna sacarana bilih aya ciri nu kajingjing ti pakamitan, cara nu kacandak ti padesaan, hapunten abdi hapunten. Maklum bibir teu dibongku letah teh tulangan upami nyarios sok norelang lir kacang ningang kajang. Ade-ade neng-neng ujang-ujang wilujeng buka mudah-mudahan saum urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala kalayan kenging pahala anu berlipat ganda. Sakitu nu kabihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.